Ieu mah meureunanan kutukan ti Gusti Allah sakaligus mepelingan wahai para santri. Cik atuh tungkul ku paculeun maraneh. Hei para kiai, ulah kasisi kagi gir ngaji bae serius kalau mah. Lain lalagan alamatna seperti eta. Alamatna seperti eta. Tanyakeun sebagai ka ahli-ahli nu hudang peuting. Bener di mana sih? Hudang ti peuting di mana matana ge sagetu cekas kitu. Alamat bati tatungkul ku paculeun sekurang Karawang Masantri nah geus ngararaji bes serius. Kiai sakumaha pagaweanana be ngaji paling takziah aya nu maot nyalakeun kitu we. Tani petani pedagang dararagang bari loba babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nol-nolkeun geura hate supaya hate urang caang ulah geuneuk maleuk-meuk abeh urang nempok keagungan Allah teh karasa. Allah ku hari keur nguji-nguji hamba-hambana geus puguh di Bima, Jogja, Jawa Timur, Palu, banjir Lampung ditambah ku Gunung Krakatau mengkhawatirkan. Geus datang ka Tangerang goyag-goyagan di Legok Seti belah di Pandeglang angin. Nah, ulah sekedar cerita tetapi urang kudu sieun ka Allah. Lain sieun pae mah sieun teh sieun datang bae. Tapi dicoba sieun ka Allah. Anu engke mun sieun ka Allah urang pasti loba tobat ka Allah istighfar. Ieu mah meureunanan kutukan ti Gusti Allah sakaligus mepelingan wahai para santri. Cik atuh tungkul ku paculeun maraneh. Hei para kiai, ulah kasisi kagi gir ngaji bae serius kalau mah. Lain lalagan alamatna seperti eta. Alamatna seperti itu. Tanyakeun sebagai ka ahli-ahli nu hudang peuting. Bener di mana sih? Hudang ti peuting di mana matana ge sagetu cekas kitu. Alamat bati tatungkul ku paculeun sekurang Karawang Masantri nah geus ngararaji bes serius. Kiai sakumaha pagaweanana be ngaji paling takziah aya nu maot nyalakeun kitu we. Tani petani pedagang dararagang bari loba babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu kitu terus bakal diturunkan. Terus para politisi sok terus tanpa maranehanana negara bakal acak-acak. Tapi jasa wadeg bangga bakal ngabangun. Si ieu rek ngabangun, si rek ngabangun. Kandidat dua-duanana dek ngabangun bangsa jeung negara. Atuh teu kudu main sikut-sikutan. Hayu bae jaduanana ge rek ngabangun bangsa jeung nagara.
polisi atuh hayu sing sigreg aya di tengah ulah kadeuleu bangunna miring TNI sing sigreg di tengah ulah kadeuleu miring masyarakat kan maca kok topi polisi miring sing adeng ke bakal dipaling priwitna lempengkeun demi bangsa jeung nagara tah lamun teu kitu ieu bakal diturun-turunkeun deui nyaho banjir nyaho angin nyaho lini letik sih ngan sakadar bangsa 5 genep tapi angel gitu naudzubillah min dzalik naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik serius lobakeun babalik ka Allah sebab can eureun sebab ieu nu dipepelinganana masih kene nu korupsi can aya niatan eureun korupsina nu maling can aya niatan eureun malingna nu nyopet can aya niatan eureun nyopetna nu judi nu zina can aya niatan eureun tina maksiat termasuk kiai-kiai nu kaluar tina rel kakiaianana ditunggu ku Allah kembali kana rel namun encan bakal dibere pepeling deui 2 perkara di mana akur aman negara di mana pasalingsingan cilaka negara al ulama wal umara lurus dina syariat lurus dina aturan insyaallah lamun geus pakia-kia cilaka komo kiai jeung kiai ngadu tanduk geus duanana demi bangsa jeung negara ieu kudu ulah ayana naon mulai ti ayeuna lobakeun babalik ka Allah penting ulah loba teuing sare alhamdulillah cenah kiai kula sapenting nonton TV bae sia mangundang tsunami goblok ngaranna beuleum tadi pita beuleuman ganti nu anyar tolol sia coba sih tapak tina TV tapak tina radio tapak urang ulah pati teuing gitu ye si gade besi ku Allah ditambah deui ditambah urang can selesai bima ge di marana keneh meureun can kajadian imah dahar ge boa tambah deui Jawa Timur dioyak-oyak tambah deui Papua tambah deui Lampung banjir tambah Palu bepohara maha kawasa Allah diputer-puter taneuh teh dilelepkeun ka handap geus 2 minggu tapi aya keneh nu hirup bahkan sing jerit keneh di jero teh sing jerit wallahu alam kumaha kejadian Garut banjir setelah seminggu aya orok di naleutak coba eta di naleutak orok dibuka biasa we sehat ayeuna ge hirup keneh maha kawasa Allah nah urang kudu dikaji keyakinan pengurusan Allah terhadap urang ma min dabatin illa huwa akhizum binasiyati kabeh warenganan urang dikendalikeun ku Allah di balik hirup urang aya nu ngahirupan di balik gerak urang aya nu ngagerakeun di balik cicing urang aya nu nyicingkeun urang bisa napas aya nu mangnapaskeun isu pageto aji pendi eureun napasna
ya eureun ka jero mulai ila ruhi Haji Pendi urang eureun kapas dah selagi hayati kadung badan aya nu ngendalikeun urang pake ngabakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa, dibere daek tobat ka Gusti Allah, dibere yakin ka Gusti Allah, dibere lazat ibadah ka Gusti Allah, sehingga aman tina mara bahaya, aman tina cocoba, aman tina balai. Di akhirat orang di bawah bendera Kangjeng Nabi orang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih ari nurutkeun cikaol sahih. Geus dinas menurut kaul sahih. An-naswa dan Iraq satnya nyana tanda rata nuloba tatangkalan. Urang lamun nyaritakeun tanah rata gurun sebut Sahara. Mekah plat Sahara. Mesir Masya Allah. Eta di Mesir mah tanah satungtung deuleu batu, gunung teh gunung batu. Ya Allah, encelok-encelokan ke urang manggih di kampung sancelok, uyuhan barartah cek urang tah. Ke gurun deui, ya Allah. Tapi di Uzbekistan mah rindang. Pinuh ku tatangkalan cai curcor. Ih, tangkal naon bae aya, buah naon bae aya, tur jelemana geulis. Orang Uzbekistan. Ya Allah, Haji Pendi embung balik jangan. Hayang di ditu bae, mun kukulan teh dipaksa. Kunaon mah Haji embung balik, bieu cenah loba nu geulis. Ayo lo banu gelis ge tanya heula itu nadaekeun henteu. Hari daek sabelah batu teh mangarana. Di Irak subur sarua di Irak ge kan mantas perang we hari teh. Oh, tatangkalan loba di Irak biasa. Ngan teu serindang Uzbekistan. Aya gurun-gurun gitu. Tapi subur sampai ke Iran dari itu tatangkalan loba. Nah, ini dibahasakeun siwa dan Iraq. Tanah rata cuman loba tatangkalan. Ngeplak eta teh pernah diserang Futiha Anwata. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Irak dibebaskan ku Sayyidina Umar. Gagah Sayyidina Umar paksa serang supaya tunduk Yahudi Nasrani supaya keluar di negeri Irak. Gagah Sayyidina Umar, Masya Allah. Benang dikuasai ku Sayyidina Umar. Lantaran benang dikuasai. Atuh gonimahna model Khaybar deui. Maka dibagilah hasil daripada serang tersebut ke para pejuang-pejuang. Summa badzalu sakumaha mistina. Tetapi Sayyidina Umar pidato. Cek Sayyidina Umar
wahai para kaum muslimin muslimat, saat ieu urang ku Gusti Allah dibere jembar dunia, urang mah masih kene teger, masih kahieuman ku Kangjeng. Lamun ieu terus dipertahankan ku urang, dibagi turun ke anak, turun ke anak, turun ke anak, anak mah teu nyaho deui perjuangan urang. Kulantaran teu nyaho perjuangan urang, teu nyaho pait ketirna berjuang, akibatna terbengkalai agama. Setuju henteu? Lamun ieu ku urang diwakafkeun jang kepentingan muslimin muslimat. Oh, diwakafkeun, setuju kabeh. Maka wa wuqifa 'alal muslimin, diwakafkeunlah i'rab siwa dan i'rab 'alal muslimin. Kunaon Sayyidina Umar make keras ngawakafkeun, lantaran cek Sayyidina Umar engke lamun ieu teh diwakafkeun jelema bakal poho kana perang. Khaufa ta'attulal jihad bisyawalihim bi'ibadatihi law tarakahu bi'aidihim. Lamun engke katungkul masing-masing, ieu dibere 1/2 hektar, ieu 1/2 hektar, nu ieu mah 2 hektar, nu ieu 1 hektar. Jelema katungkul kabeh tani. Subur kapan Irak, di mana geus resep ningali bubuahan-bubuahan, ya korma, ya kacang dan lain sebagainya, engke dijual. Tani deui, resep deui, tani deui, iraha deuk berjuangna. Iraha deuk berjuangna sehingga dikhawatirkeun ku Sayyidina Umar, lamun engke nyekelan kana kasuburan, poho kana berjuang, agama bakal terbengkalai. Nu dikhawatirkeun ku Sayyidina Umar terjadilah di negeri tercinta Indonesia. Saha nu hayang perang? Embung. Saha nu siap perang? Embung. Kunaon emang nu mantak embung? Teu nyaho kana perjuangan ngaluhurkeun agama lillahi kalimatillah gede ganjarana. Nyaho. Naon nu mantak embung teh? Hiji mobil anyar kene. Masya Allah, kamari geus dikumbahan bae dielah. Tas ganti dikarimun ka Fortuner. Aduh, Masya Allah. 2 imah kakarat anggeus. Allah kan. Beak 2 M setengah. Ya Allah. 3 kakarat ge naik kula teh jabatan teh. Tata dina mah balok ngan 2 ku ari 7. Campur balok kalapa meureun teh mah budak. Eselon ku ari geus eselon 7. Masyaallah, loba amat teh budak eselon. Nah, ai sieun mantak embung perang kumaha? Karakter di Karawang. Aduh, gitek Karawang teh kan lain deui. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Nah, iyalah nu kendaraan, nu imah, nu jabatan, nu wanita. Ayo coba. Embung perang teh. Embung perang teh sebab eta teh ka istighol. Sia kiai daek perang henteu kumaha embung perang kuna yayasan kakarak anggeus. Embung we sarua aja yayasan mah dunia-dunia keneh. Tanyakeun ka Kiai Salaf, siap perang? Siap. Emang kunaon kitu? Alah, santri sapira 20. Diwakafkeun ku aing kena perang kabeh. Ai kiai de ka mana? Aing mah nyumput. Ah, payah kiai blon ya kiai. Kiai mah siap bae perang teh lantaran pikiranna naon. Toko teu boga, sawah teu gableg, pondok ge deuk oyag-oyagan. Nah, ayo aing mah mending perang cek cenah. Lah daripada kieu mah. Emang sia kunaon perang? Enggak, saya mah tanggung. Sia daek perang, daek. Pan sia mah lain kiai lain sate kok daek perang. Teu kauji kreditan. Bangsa nu kajepit kabeh perang. Teh, anu senang mah malaikeun perang nu senang mah. Moal daekeun perang malah babagi. Akibatna lantaran teu daek
berjuang urang nu diserang melalui perpolitikan eleh urang, serang melalui ekonomi eleh urang, serang melalui budaya eleh urang. Indonesia negara mayoritas Islam ternyata jang nyalindung urang ka saha nyalindung teh, sementara di luhur terus bae nyerang ka urang. Pohara serangan-serangan perpolitikan jeung perekonomian jeung perbudayaan. Jadi urang perang teh perang eta kuari, perang di medan laga mawa senjata teu siap. Ieu mah keur carita situasi jeung kondisi ayeuna, padahal malamun ku Allah geus digerakkeun perang mah teu perang bae. Di Irak teh emang ngayangeun perang atuh teu der bae waktu perang Suriah, der bae perang Yaman, der bae konflik politik mengundang peperangan. Hege tinggal kumaha niatna masing-masing. Ya nu sehingga kan niat da ieu urang hayang teh perang teh syahid. Tapi loba nu ku Kangjeng Nabi di lain-lain syahidkeun padahal mah bareng perangnya jeung Kangjeng Nabi. Inggis urang bae. Di zaman Kangjeng Nabi bae ge sabaraha sahabat anu sahabat kataji, wah syahid syahadah. Lah cek Kangjeng Nabi. Teu. Ternyata orenganan naon nu aya di benak hati atuh komo ngaji ka dieu. Geus kabaca jasa. Aya anu beneran ngajina, anu setengah bener ngajina ge. Aya anu lah atuh biasa mah. Nu di majlis mah bener kabeh cenah ge cantang tuh. Tuh. Eta mah Allah nu lepengkeun. Tah ieu. Jadi seperti etalah Sayyidina Umar pinuh ku kekhawatiran besi engke teu berjuang teh ulah aya muatan ulah berbau duniawi be Allah jadi irah ge bakal paeh urang kajian kuku bahagia tah lamun geus lempeng kan ka Allah geuna etalah kekhawatiran Sayyidina Umar. Maka Siwadal Iraq dibongkar, benang dikuasai, dibagikan, dipasrahkan ku para gonimin, dipasrahkan ke para gonimin. Para gonimin nak masrahkan kembali ke Sayyidina Umar, kemudian diwakafkan supaya tetap berjuang eksis. Masya Allah. Jadi di zaman Sayyidina Umar, ya Allah, pohara Sayyidina Umar. Wa kharajuhu ujratun tu'adda kulla sanatin li masalihil muslimin. Pawatona penghasilanana merupakan suatu keuntungan anu dikeluarkan setiap tahun untuk masalihil muslimin. Jang fakir miskin, yatim piatu, bedah rumah sanu teu boga imah, sarana infrastruktur, jalan, jembatan dan lain sebagainya, tidinyalah dicopot jang masalihil muslimin. Masya Allah, hebat Sayyidina Umar. Moal aya tanding datang ka kiamat, moal aya sosok manusia model Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah. Siwadal Iraq di mana? Di bejaan muallif hadzal kitab min abadan ila hadisatil musil tula wa minal qadisiyati ila hulwan ardon. Itu di bejaan kitu ge urang moal nyaho. Panjangna Siwadal Iraq adalah di kampung Abadan tepikeun ka kampung Musil, panjang. Abadan
sampaikan ke Musil teh hampir mendekati Turki. Jadi waktu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam naik kapal di Judi, didinya dijaglag ku Kangjeng Nabi Nuh. Cai teh make batu di talian sabaraha keluasanana teh kajrowanana dicoba ku Kangjeng Nabi Nuh eta batu teu talian deui teu horenganan cek Kangjeng Nabi Nuh kula ieu di luhur gunung atuh moal kajaglag Gunung Judi anu ayeuna di Turki urang kuari mah bisa tak ka gunung ka ditu dibuka jenggeus akhir zaman meureun baheula mah sabaraha puluh mungkin ratus orang Amerika anu meneliti tentang Gunung Judi parae sebabnya nama tanpa hadiah heula maca silsilah tapi para aulia Allah mah dihandap bebeja heula kanu ngageugeuh gunung tersebut engke menta izin lamun diizinan berangkat naik ka luhur sampai ka luhur para aulia Allah mati baheula ge jadi ningali keberadaan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam dengan cara baca heula silsilah ka ieu bisa naik aya nu maksa tah modal Haji Pendi geus bae tinggal sebuah nama di kapal ditinggali di luhur kapal baheula mah Amerika, Belanda, Inggris, Prancis. Nah eta teh hayang nyaho coba asal datang ke arah eta. Pes ragag pae. Tetapi di akhir zaman geus bisa dibuktikan ayeuna. Nah, ieu mah keur cerita musil. Tapi ka hadisatil musil tulan. Jadi kebelah itu lurus na eta teh musil lurus ka ditu abadan Irak eta kan nyambung Uzbekistan Turki lurus kebelah dia Baghdad deket cuman melalui Mashhad jadi urang lamun naik kapal naik mobil di Baghdad naik mobil di Baghdad terus ke Mashhad terus ke Iran ka dieu di Baghdad aya langsung ka dieu ka Turki terus ka dieu ka Uzbekistan terus ka Taliban ya deket tunjuk mah tuh sia teh nyawa teh nyaho atuh geus bae sarua jeung nu buta jeung nu torek tuh nyaho jasa insyaallah sebab ketika ke Uzbekistan gaid nyaritakeun mau kemana lagi Pak Kiai kalau mau ke Uni Soviet yuk saya antar tinggal naik kapal naik kereta atau naik mobil deket naik cuma 1 hari ke ditu di Soviet di sana ada ini enggak wali ada aya kuburan wali orang Turki jeung orang Uzbekistan Mantap kurang Turki mah pohara jasa lain lalagaan berjuang dakwah berhasil. Oke. Cekna kalau ini lurus ya ieu mobil-mobil mun cara urang mah mobil anu gede teh mobil naon karena lintas teh. Mobil lintas teh lamun truk nu gede. Naon ngaranna teh? Ekspedisi. Sia indun bodoh ulah sok ngomong. Bodoh ai bodoh geus bae cicing bae sih. Tah eta truk ekspedisi terus lewat Uzbekistan terus jalannya ini cek bene. Ini langsung bisa ke Iran, bisa ke Baghdad. Masya Allah satu dataran. Nah, ibadah ketika digambarkan dia gampang. Wa minal qadisiyah ila hulwan ardon lebarna qadisiyah tepikeun ka hulwan wah atuh lain letik tanah tama ohara berarti Sidina Umar Masya Allah hari qadisiyah mah lainnya ku qadisiyah kene eta teh
antara Qadisiyah jeung Kufah eta teh 2 marhalah 100 kilo lah. Deket berarti kan. Nah, seperti eta. Ialah lalakon pembebasan Sayyidina Umar di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Qultu as-sahihu annal basrata wallahu a'lam.